Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Sirawing nitis, sirawing nitis. Sirawing nitis. Dongeng Sunda Roman Silat nu ngajujut lagu mapai rundayan carita kahirupan turunan Jawara Kakoncara jujulukna Sirawi. Kiwari Sirawing nitis. Lambaran lalakon kahirupan anak Jawara Kahot nu tandang makalangan taya karingrang neruskeun tapak lacak menjadi bapa tutulung ke batur tatalang ke sesama demi ngahontal cita-cita nu sayakti. Sirawing nitis. RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Sirawing nitis. Sirawing nitis. Pasir nolong kawin taya jaman bisa disorang gunungna ngajegir kepatilur manuk mapalang caang ngaberang. Sirawing nitis. Naskah Yasana Yat R. Panutur catur Mang Inoy. Pangreka Sora Dery Sanjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produser Ajang Gita Noviana. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya nyanggakeun Sirawing nitis. Sirawing nitis. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Aji Sutra pugu BKG. Manehna jadi kerung bari jeung rucang-riceng panone jaka sinangling rek indit wanci peuting saperti kitu. Nakengeng pituduh tisah gitu Kang. Upami memang gitu, abdi oge ngiring Kang. Akang teu bisa nyebutkeun tisah sahana Aji. Akang teu bisa nyebutkeun saha anu geus mere pituduh. Ngan memang ayeuna keneh akang kudu miang. Ngeunaan ai Aji, wayahna bedi dieu nya ngabaturan indung akang. Kahiji aya keur pakumaha. Kaduana supaya indung akang ulah kageteun deui. Ari dina poe isukan ku Ayi Aji bisa dijelaskeun mah ngeunaan diri akang anu miang dadakan. Jadi wayahna nya Ayi Aji mah di dieu lain akang embung dibantu atawa kailuan ngan supaya Ibu Saraswati henteu leungiteun sabab ayeuna akang amitan ka Ayi Aji nya. Aji Sutra ngarenghap narik napas panjang kawilang rada hanjelu oge hatena sabab hayang milu ngabaturan tapi teu diidinan ku Jaka Sinangling. Tapi kangaranan Jaka Sinangling geus mere putusan anu saperti kitu. Tangtu B
jaka sinangling teu bisa dipaksa. Nya atuh pami kitu mah henteu langkung Kang Angling. Muga-muga be pituduh anu katampi ku salira Kang Angling teh sing laras Kang. Anu akhirna tiasa pendak sareng Ci Ayu manganti. Kalayan urang Kang tiasa riung mungpulung deui nya di lembur. Memang kitu pisan harapan akang oge. Tah doakeun be nya ku Ai Aji sing lancar mangsana akang lumampah. Mudah-mudahan be akang datang di ka dieu bareng ejeng anu jadi pamajikan. Kitu be nya penting nama Ai Aji. Sanggeusna amanat kitu mah ka Aji Sutra. Harita jaka sinangling terus indit. Dina sajroning lumampah, harita jaka sinangling dituntun ku sora gaibna Sang Hyang Roban. Kangaranan lumampah bari jeung dituduhkeun ku sora gaibna Sang Hyang Roban. Lampah anu disorang teh jadi asa gancang. Sabab bisa nyaho jalan motong jeung norobos sagala rupa. Dina lumampahna, jaka sinangling geus teu ngingetkeun deui ka cape, malah henteu leureug sakali-kali acan. Anu penting bisa buru-buru tepi ka tempat tujuan. Malah geus henteu mikirkeun deui upama engke teh teu bisa balik deui sakumaha anu diamanatkeun ku Sang Hyang Roban. Anu penting manehna bisa panggih jeung anu jadi pamajikan. Kangaranan lumampah dibarengan ejeng dituntun ku sora gaibna Sang Hyang Roban. Akhirna jaka sinangling bisa tepi ke tempat anu dituju. Ngarandeg lengkah suku jaka sinangling. Waktu ngadenge sora Sang Hyang Roban nitah eureun ka jaka sinangling leumpangna. Eureun jaka sinangling. Eureun perhatikeun sabudereun ieu patempatan. Andika bakal panggih jeung Ayu manganti. Ngan saperti anu geus dicaritakeun ku kula. Wayahna kaulan teu bisa ngabantuan geusan kaluar ti ieu daerah patempatan. Sabab geus dipager ku kakuatan ilmu jalma anu mawa Ayu manganti ka dieu. Hampura, kaula mun teu bisa nulungan ngabantu sakumaha mistina. Nya, ngan sakieu anu bisa dilakukeun ku diri kaula. Tah ayeuna kaula pamit sinangling. Sang Hyang Roban terus pamitan. Jaka sinangling muterkeun paneteupna ka sabudereun eta patempatan neangan Ayu manganti anu jadi pamajikan. Sedengkeun Ayu manganti anu keur ngumbar lamunan jeung kasedih hatena jadi kaget mu asa teu percaya lir upama dina alam pangimpian. Waktu jaka sinangling datang nyampeurkeun ka hareupeunana. Menang sajongjongan mah Ayu manganti teu cumarita ngan ukur molohok bengong mata simeuteun. Jaka sinangling neuteup ka Ayu manganti bari terus nyarita lalaunan dibarengan ku rasa kasono ejeng kadede. Ayu, ieu engkang bager. Dedeh teuing bet aya di daerah Pileuweungan kieu geuningan Ayu. Akang bener-bener meh teu percaya kana kaayaan Ayu anu seperti kieu. Haturan geulis, ieu engkang. Tapi nanya kitu ieu teh Kang Angling atawa ngimpi ieu teh? Henteu bager. Henteu. Ayu henteu ngimpi. Tapi kenyataan, ieu engkang salaki Ayu memang datang ka dieu ku ayeuna bantuan pituduh tiga ibna Sang Hyang Roban. Kitu tah Ayu pangna akang datang ka dieu jadi ulah kagetnya. Ayu manganti masih keneh can percaya. Terus neuteup teu ngiceup-ngiceup ka jaka sinangling anu harita beuki ngadeuketan ka Ayu manganti. Ayu, ulah samar bager, engkang salaki Ayu. Ieu lain impian, tapi memang kenyataan. Engkang pangna bisa ka dieu lantaran bantuan pituduh ti Sang Hyang Roban Ayu. Dedek geulis, teu sangka geuningan Ayu teh tetela geuningan aya di dieu. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Sanggeusna jarak beuki deukeut,
sarta diyakinkeun ku Jaka Sinangling yen kaayaan harita teh lain impian. Kakara ayu manganti bisa percaya kana eta kanyataan. Kang Angling. Kang Angling ieu teh ieu abdi Kang. Ari sukan teh ngimpi abdi mah Kang Angling. Ayu manganti ngarontok ngagabrug ka Jaka Sinangling anu jadi salakina, bedah cipanona, bedah kasedihna. Harita sumegruk ceurik dina luhureun dada Jaka Sinangling. Jaka Sinangling ngusapan buuk anu jadi pamajikan dibarengan ku rasa kasedih jeung kasonona. Dede teuing Ayu, engkang teu nyangka sugan teh Ayu lain cicing di tempat anu saperti kieu. Saha Ayu anu geus mama Ayu ka dieu teh? Bet ieu mah daerah Pileweungan geuningan. Tapi oke teu nyangka bakal ngaranapa nasib kadar awak anu saperti kieu Kang. Abdi memang asa dina alam impian Kang. Sabab dibawa ku jalma anu anyar pinangi tur pikasieun kayaanana Kang. Dewanista ngaranna teh Kang. Tenangkeun heula ayeuna mah Ayu. Nya, tenangkeun heula ayeuna mah kaayaan Ayu. Engkang aya di dieu ayeuna mah. Jadi Ayu henteu kudu waka sedih atawa nalangsa Ayu. Jelaskeun ka engkang, kumaha mimitina Ayu pangna Ayu bisa aya di dieu teh? Jaka Sinangling jadi panasaran. Hayang nyaho ka sang tukang atawa sabab musababna pangna Ayu manganti bisa aya di eta patempatan tur ngan ukur sosoranganan. Ayu manganti ngalepaskeun rangkulanana lalaunan bari jeung nyusutan cipanona. Telila terus kedalisan dumareuda. Mangga dangukeun ku Kang Angling. Kumaha ka sang tukang napangna abdi ayeuna dugikeun ka aya di dieu Kang. Abdi kudu kumaula ka jelema anu pikasieun kaayaanana. Ieu ya cucutanana mah Kang. Ku Ayu manganti terus diguar ngeunaan ka sang tukangna. Pangna dirina aya di dinya. Anu akhirna dijelaskeun oge ngeunaan naon sababna Dewanista mawa Ayu manganti ka dinya. Kabehanana ditetek taya nu kaliwat. Ngabandungan kalawan Daria harita Jaka Sinangling kana guaran anu jadi pamajikanana. Telila Ayu manganti terus mungkas guaran caritaanana. Kitu Kang Angling, cucutan pangna abdi ayeuna aya di dieu teh Kang. Si Dewanista teh kitu geuningan maksud tujuanana pangna mawa diri abdi ka dieu Kang. Jaka Sinangling menang sajongjongan mangahuleng ngaraga meneng. Bete nyangka nu jadi pamajikan bakal ngaranapan kanyataan anu saperti kitu. Jaka Sinangling jadi sadar kana kanyataan. Dirina kudu bisa mawa balik anu jadi pamajikan, ninggalkeun eta patempatan. Ayu, terus terang, akang bener-bener kaget ku keterangan Ayu seperti kitu. Si Dewanista teh mun kitu mah bener-bener nista tindak lakuna. Urang teh bisa narima baik karena nasib Ayu, nasib anu karanapan ku urang dina waktu ayeuna. Urang kudu ngalakukeun tindakan ieu mah pikeun miang ninggalkeun ieu patempatan Ayu. Ayu manganti neuteup antep ka salakina terus kedal deui lisan. Sakumaha dijelaskeun ku abdi tadi Kang. Dicobian ku abdi sababaraha kali geus ngaloloskeun diri ti ieu patempatan. Tetela memang teu aya artina Kang. Sabab abdi kalaka linglung. Akhirna balik deui ka dieu Kang. Nu mata teu aya artina abdi hoyong kabur sababaraha kali oge Kang. Tapi urang ulah wakan nyerah kitu baik kana nasib Ayu. Saha nu nyaho tutas engkang ayeuna aya di dieu mah nya bakal bisa kaluar ninggalkeun ieu patempatan. Urang piraku rek mikeun Ayu, di mana anak urang lahir kudu dijadikeun korban keur kepentingan si Dewanista. Keur engkang leuwih hade ngadu jiwa Ayu. Kang Angling, naon anu disaurkeun ku salira abdi oge sami Kang. Nanging si Dewanista memang luar biasa ilmuna. Urang moal aya artina Kang. Upamina teh mah nyobian ijen wawasen jeung manehna Kang. Jaka Sinangling narik napas panjang. Tapi manehna henteu waka jol percaya kitu bae kana kamampuhan Dewanista. Jaka Sinangling tetep aya kapanasaran.
Sugan ari init babarengan mah neangan jalan keluar ti eta daerah patempatan bisa ngaloloskeun diri. Ayu, engkang lain teu percayakan katerangan ti anu jadi pamajikan. Tapi teh salahna mun urang nyobaan sakali deui babarengan jeung engkang pikeun nyobaan neangan jalan keluar ti dieu mengpeung si Dewanista keur eueuh. Sanunya ho Ayu, jeung engkang mah dikeresakeun bisa lolos ti dieu Ayu. Ayu manganti ngahuleng sakedeung jadi kahudang deui sumangetna. Aya benerna caritaan anu jadi salakina cek pikirna. Saha anu nyaho babarengan jeung anu jadi salaki mah bisa ngaloloskeun diri ninggalkeun eta daerah patempatan. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Ya, upami kitu mah Kang Angling. Kang Angling aya emutan kitu. Teh lepatna Kang, upami dicobian. Mudah-mudahan kasauran Kang Angling teh laras Kang. Ari sasarangan sareng Kang Angling mah abdi tiasa ngaloloskeun diri. Da bade naon atuh Kang? Lami-lami aya di dieu oge. Anggur malah janten peungas harapan ka abdina oge Kang. Tah, nu matak cek akang oge, urang ulah peungas harapan. Sapanjang urang masih keneh bisa upaya. Urang kudu usaha sakuat tenaga Ayu. Nu matak ayeuna mah urang cobaan neangan jalan keluar pikeun ngaloloskeun diri ninggalkeun ieu daerah pitempatan Ayu. Ayu, dibaturan ayeuna mah ku akang. Ayu manganti jadi henteu bisa nolak kana pangajakna anu jadi salaki. Harita leungeunna ditungtun waktu init bareng jeung Jaka Sinangling ninggalkeun tempat cicingna Dewanista. Tapi seperti halna anu kungsi dilakukan ku Ayu manganti. Harita sanajan babarengan jeung Jaka Sinangling oge anger. Weleh henteu bisa panggih jalan keluar pikeun ngaloloskeun diri ninggalkeun eta daerah patempatan. Geus sababaraha kali oge kalakah tetep balik deui ka tempat cicingna Dewanista. Antukna Jaka Sinangling jadi ngarahu. Sabab caritaan Ayu manganti tetela teu nyalahan. Sakabeh daerah eta patempatan geus dipager ku kekuatan elmuna Dewanista. Paingan Sang Hyang Roban oge teu bisa ngabantu ka Jaka Sinangling. Jaka Sinangling bari diuk ngarendeng jeung Ayu manganti dina bangku panjang. Narik napas panjang sababaraha kali, teu lila terus nyarita lalaunan. Tetela teu nyalahan caritaan Ayu. Geus sababaraha balikan, urang akhirna ka dieu deui. Bener-bener urang teu bisa kaluar ti daerah patempatan Ayu. Jadi mun kitu mah, urangan ukur nganti lahirna jabang bayi anu lahir bakal dijadikeun korbanna Dewanista demi kepentingan manehanana. Kanyataan anu bener-bener matak nyeri jeung nyeri anu matak peurih karasana ku urang Ayu. Nu mawi kitu Kang Angling. Nu matak abdi mah tos henteu aya harapan deui. Mun teu ngingetkeun si Utun anu dikandung mah, abdi masih keneh tega nemahan pati sorangan Kang. Sabab hirup oge taya hartina Kang. Tenang Ayu, Ayu ulah waka peungas harapan. Bet asa piraku henteu aya pitulung ti nu Maha Kawasa Ayu. Amarawing oge piraku make ngantep kana kaayaan urang dina waktu ayeuna Ayu. Memang kitu harapan abdi oge Kang Angling. Bet asa piraku teh aya pitulungna ka urang. Utamina mah kajabang bayi anu keur dikandung ku deuri abdi Kang. Memang jadi sedih jeung nalangsa karasana ku Jaka Sinangling harita. Sabab rajeun teh bisa tepung lawung jeung anu jadi pamajikan, ukur bisa nganti lahirna sang jabang bayi anu dina akhirna bakal dijadikeun korban keur kepentingan pribadina si Dewanista. Jaka Sinangling jadi ngomong sorangan dina jero hatena. Nyaan, berat mun kieu mah. Kaayaan anu kudu disinghareupan ku aing jeung pamajikan, sabab rajeun teu bisa tepung terus bebarengan. Tapi tetehlah ukur bisa nganti lahirna sang jabang bayi anu bakal dijadikeun korban keur kepentingan pribadina si Dewanista. Amarawi, bet asa piraku abdi kedah narima cobaan anu sakieu abotna ama. Nyaan, nyeri peurih karasana jeung batak peungas harapan ieu mah.
tengah bisaan kuno jadi pamajikan menepikeun ka peungasarepan teh. Ningali Jaka Sinangling anu jadi salaki nangahuleng, ayu manganti satarusna harita nyarita deui lalaunan ditujukeun ka Jaka Sinangling. Kang Angling, bade teu sedihna langsa nyeri hate kumaha Kang. Margi urang aya di dieu ukur ngantosan lahirna sang bayi anu tetela bakal dipake keur kepentinganana si Dewanista. Janten naon hartina kahirupan abdi salaku anu jadi induk. Bari tega mikeun anakna dijadikeun korban Kang. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Munseug ti beurang bakal bisa katara kaayaan Paroman Jaka Sinangling anu nguyung sedih. Tapi Jaka Sinangling nyobaan pikeun ngebeberaha teh pamajikan ejeung ngahudangkeun sumanget ayu manganti sangkan ulah waka peunggas harepan. Urang ulah waka peunggas harepan ayu masing yakin urang kana kersana nu maha kawasa. Bet dina laku lampah oge urang teh tarang ngarah ngarinah ejeung binasa kasasama ayu. Jadi urang kudu tetep tabah dina nying harepan ieu cobaan ayu. Nanging Kang Angling mangga galih ku salira Kang. Saha jalmina Kang anu tiasa nulungan ngabebaskeun urang Kang. Margi apan kabuktian sabae anu coba-coba pikeun kaluar ngaloroskeun diri ti ieu daerah patempatan. Tetep Kang moal bisa sabab geus dipagar ku ilmu manehanana. Nu mata pamoalan Kang bakal aya nu mampu nulungan ngabebaskeun urang Kang. Jaka Sinangling ungut-ungutan bari sababaraha kali narik napas panjang. Dirina teu bisa nyalahkeun kanu jadi pamajikan upama nepikeun kaboga sikep ejeung pamadegan anu saperti kitu. Memang engkang terek ngebebisani ayu upama ayu boga sikep sareng pamadegan anu saperti kitu lantaran dumasar kana kanyataan anu ayeuna karenapan ku urang. Namung sok sanajan bari jeung kitu ayu urang tetep ulah waka peunggas harepan ayu. Sanu terang engke dikerasakeun ku Nu Maha Kawasa urang mampu ngalepaskeun diri tina cengkreman si Dewanista ayu. Harapan abdi oge memang kitu Kang Angling. Nanging eta harapan teh ira harek ngawujudna. Ulah-ulah ngan ukur harapan anu hamun centen kanyataan Kang. Peuting eta rasa kabunga ejeung kabagjaan Jaka Sinangling jadi teu bisa lila diganti ku kabingung ejeung kasedih lantaran kanyataan anu keur disinghareupanana. Jaka Sinangling leungeun katuhuna ngarangkul awak ayu manganti lelaunan. Sumanggat hirup ejeung harapan ayu manganti kudu tetep aya ulah nepikeun ka peunggas harepan saperti kitu. Ayu panutan engkang lahir jeung batin. Sakali di engkang miharep ayu ulah wakarek peunggas harepan ayu. Urang masing tetep kudu aya sumanget oge pangharepan ayu. Hartina ulah waka nyerahkan nasib atawa ulah waka peunggas harepan ayu. Kitu ari cek engkang mabageur. Ayu manganti nyusupkeun sirahna kana dada Jaka Sinangling. Sanajan bener hatena cangcaya bakal bisa leupas tina cengkreman Dewanista. Tapi kangaranan ayeuna mah aya anu jadi salaki. Dirina henteu ngarasa cuang cieung teuing dina nying hareupan eta kaayaan. Urang tinggalkeun heula kaayaan ayu manganti ejeung Jaka Sinangling. Caturkeun di tempat sejen dina peuting harita. Laras anting anu geus sare tibra ngadadak jadi ngagurubug hudang lantaran pipina aya anu nampiling. Laras anting gancang hudang tina sarena. Kebeg ter. Hate ejeung jajantungna ngageter. Waktu ningali aya jirim jama anu ngajanteng nangtung tur geus aya di jero kamarna. Kaget anu lain dikieu napikeun laras anting. Sanggeusna sidik jelas ka eta jirim anu tayalian ti si topeng mayit geuningan.
Si topeng mayit netep ka laras anting, telila terus nyarita. Omonganana jelas ngandung ancaman anu ngajadikeun jajantung laras anting leuwih deg-degan. Laras anting, maneh memang geus teu pantes cicing jeung sare di ieu kamar. Jalma anu geus hianat ka si topeng mayit saperti maneh kudu geus ingkah ninggalkeun ieu patempatan. Laras anting henteu bisa mungkir. Tetela si topeng mayit geus nyahueun kana sagala rupa tindakan anu geus dilakukeun ku dirina. Bukti, ayeuna si topeng mayit langsung nyarita seperti kitu ka dirina. Laras anting, andi prak deku sujud di hareupeun si topeng mayit bakat ku sieun meureunnan. Saterusna nyarita semu anu ngageri, menta ampun ejeng pangampura ka si topeng mayit anu jadi salakina. Hapunten abdi, Kang. Piraku rek tega ka diri abdi ngalakukeun tindakan kanu jadi pamajikan. Hampura abdi. Abdi memang salah. Ampun, Kang. Ampun. Ngeunah teuing keur diri maneh laras anting. Lamun ayeuna ku dewek dihampura. Kagaradan anu geus hianat ka si topeng mayit kudu narimakeun akibatna. Maneh memang jelema anu teu bisa dipercaya laras anting. Nu mata ayeuna tarimakeun akibat anu bakal tumiba sia. Laras anting ngumbar cimata ampun-ampunan. Dirina teu miharep upama nepikeun ka ditindak ku si topeng mayit. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Piraku tega nina ka diri abdi, Kang. Hampura abdi, Kang. Moal abdi moarek deui ngalakukeun tindakan anu hianat ka salaki. Kang, abdi ampun. Ampun, Kang. Eueuh ampun-ampunan deuleu laras anting. Ngan dewek memang moal ngabinasakeun maneh. Dibere keneh waktu ejeng kesempatan pikeun hirup. Lamun hayang paeh, pek, lakukeun ku diri sorangan. Nangtung. Dijambak buuk laras anting ku si topeng mayit. Anu saterusna diangkat. Awak laras anting anu keur deku jadi kaangkat cengkat nangtung. Memeh laras anting sadar ejeng ngarti tindakan naon anu bakal dilakukeun ku si topeng mayit. Ngadada, panon anu belah kenca karasa nyeri anu luar biasa. Bocos itu panon belah kencana ditojos ku curug kramona si topeng mayit. Si topeng mayit kurang puas si ganak mah. Ramo-ramo leungeun katuhu nyakar beungeut laras anting 2 kali. Karasa ku laras anting saroe. Laras anting ngajerit deui, beungeutna jadi ruksak, lamokot baseuh ku geti. Ampun. Ganjang, tinggalkeun ieu patempatan laras anting. Lamun maneh hayang hirup keneh, henteu hayang bencar sirah. Hayo, buru-buru nyingka sia. Lamun teu hayang dibinasakeun sakalian ku dewek. Indit. Bari jeung meungpeunan beungeutna ku 2 dampal leungeunna sarta ceurik kanyanyerian di barung ejeng kanyeri. Laras anting lumpat, peuting eta ninggalkeun paguron topeng laras. Laras anting indit memang geus teu puguh tujuan, da puguh bari ejeng ngarasakeun kanyeri di lebah panon belah kenca jeung beungeutna. Anggota topeng laras anu sejena jadi kahudangkeun tina sarena ngadenge sorang ngajeritna laras anting. Kitu deui Dewi Angrum pada hudang tina sarena. Ningali kejadian anu tumiba ka laras anting, saurang oge eueuh anu wanieun ngabela atawa nulungan sabab maranehna geus pada nyaho akibatna upamana teh mah aya anu wani ngabela atawa nulungan. Kabehanana eueuh anu henteu ratug jajantungna pada ngerluk tungkul lantaran sieun ku setopeng mayit terus ngamuk ngalakukeun tindakan ka maranehna sakabe. Si topeng mayit kaluar di jero kamarna laras anting. Anggota topeng laras kaasup Dewi Angrum pada tarungkul waktu si topeng mayit ngebagikeun paneuteupeuna. Contoh keur ilaing kabe sahabat jalma anu wani hianat tetunduk ka si topeng mayit bakal ngarasakeun akibatna. Sanajan pemajikan sorangan lamun salah ku dewek pasti bakal ditindak. Jadi si topeng mayit muarek pandang bulu dina ngalakukeun tindakan karti
Anggota topeng laras pada arungge geus eueuh anu wani ngajawab ku omongan bakat ku sieun meureunnan. Sanggeusna si laras anting diusir ku dewek, mangka anu ngawasa ieu tempat eueuh deui jalma sejen. Kajaba ti dewek si topeng mayit. Ieu kudu diperhatikeun ku ilaing sakabe. Upama aya anu wani-wani deui hianat, henteu tunduk patuh kana aturan ejeng katangtuan dewek. Ngandung harti ilaing kabe bakal binasa. Karti Kartos ulah nun. atos nun. Buktikeun ayeuna janji ejeng kasanggupan ilaing kabe. Kumaha carana? Yen bener bakal tunduk patuh ka pamimpin ilaing. Siga anu geus badami, anggota topeng laras anu aya di dinya kaasup Dewi Angrum, kabehanana terus deku di hareupeun si topeng mayit. Anu saterusna sujud bari terus nyarita meh bareng. Salaku anggota topeng laras, janji bakal tunduk patuh kana putusan sarta katangtuan ti pamimpin. Muarek nukang nonggong atawa hianat ke pamimpin. Janji, sumpah. Si topeng mayit unggut-unggutan bangun anu suka ejeng sugema hatena. Telila terus nyarita deui. Ayo, narangtung kabeh. Ayeuna dewek rek mere amanat ka ilaing sakabe. Ieu amanat kabilang penting, tur kudu buru-buru dilaksanakeun ku ilaing sakabe. Narangtung. Kabehanana terus narangtung deui. Kakara ayeuna mah wani nyengkatkeun beungeutna ningali ka si topeng mayit. Dengekeun ku ilaing sakabe. Dewek ayeuna mere parentah ka satiap anggota topeng laras pikeun ngembarkeun caritaan ditujukeun ka Sirawi. Hartina embaran ngeunaan panangtang dewek pikeun ijen jajaten ngalawan Sirawi. Embarkeun yen dewek si topeng mayit ayeuna geus aya di tempatna, nyata di paguron topeng laras. Kumaha sanggup? Sanggup. Hade mun kitu. Terus terang, dewek masih kene panasaran sarta geus teu sabar hayang geura ijen jajaten ngalawan Sirawing anu ngadua kalian. Pikeun ngabuktikeun saha anu leuwih punjul elmuna antara Sirawing ejeng dewek. Karti pisan. Alus. Dewek geus cukup nyingkurkeun diri pikeun leuwih ngaronjatkeun ajen pangarti anu kacangking ku dewek. Nu mata, tarung anu ngadua kalian mangrupa tarung pamungkas atawa panganggeusan. Pikeun mastikeun saha anu bakal ajal binasa antara dewek ejeng Sirawi. Nu mata, embaran kudu buru-buru bisa tepi ka ceulina Sirawi. Dewek boga kayakinan mun geus tepi kana ceulina Sirawi, manehna pasti bakal datang pikeun nyumponan panangtangna. Kumaha ceuk maneh Angrum? Si topeng mayit tumanya ka Dewi Angrum. Menta pamanggihna Dewi Angrum ngeunaan embaran panangtangna si topeng mayit ka Sirawi. Dewi Angrum masih keneh acan leungit rasa kasieunna. Manehna harita terus nyarita. Naon anu disaurkeun ku pangarsa ka hartos? Memang kitu sakedahna. Margi upami teu acan ngabinasakeun Sirawi, dunya kajawaraan masih keneh tetep ngaku yen Sirawing anu paling kasohor. Nu mata memang kedah aya kapastian pangarsa saha anu langkung punjul antara salira sareng Sirawing. Memang kitu Angrum. Dewek tacan sudi rasaning ati lamun acan aya kapastian ngeunaan saha anu leuwih punjul elmuna antara dewek ejeng Sirawi. Maneh Angrum, ku dewek dipercaya jadi jalma kepercayaan dewek. Sabab dina waktu ayeuna eueuh deui anu kairong. Kajabati maneh Angrum. Karti. Kahartos, nampi nuhun kana kapercentenan ti salira pangarsa. Tah, kitu parentah penting ti dewek anu kudu buru-buru dilaksanakeun ku ilaing sakabe. Embarkeun ka unggal tempat supaya jago-jago anu sejen pada nyarahweun yen engke dina waktuna bakal aya ijen jajaten antara si topeng mayit ejeng Sirawi. Supaya dina waktuna ijen jajaten loba anu daratang pikeun nyaksian kana lumangsungna ijen jajaten. Kitu di antarana amanat jeung parentah penting ti si topeng mayit. Nyata ngembarkeun ejeng nyebarkeun panantang tarung ti si topeng mayit keur Sirawi.
Caturkeun harita laras anting anu indit bari tepuguh tujuan. Geus henteu malire harita teh wanci peuting, hatena bener-bener ancur lantaran tindakan si topeng mayit ka dirina. Ancurna hate dibarengan ku kanyeri dina panon ejeng beungeutna. Laras anting jadi sadar kana kanyataan anu karandapan ku dirina. Panonna anu belah kencak bocos bolong, sedengkeun beungeutna ruksak leungit kagelisanana. Laras anting geus leuleus teu bisa lumpat, lempangna jumarijeg. Manehna sadar, rek indit ka mana ejeng nyiruru ka saha, da puguh geus henteu boga dulur ejeng jelema anu hade-hate ka dirina. Kitu teh mah lantaran pepelakanana salila ieu anu ukur ngarah-ngarinah ka sasama hirupna. Ngajanteng nangtung, laras anting ngagarendeng ngomong sorangan. Rek ka mana aing indit? Jeung ka saha nyururuk minta tulung? Memang eueuh hartina hirup aing dina waktu ayeuna. Malah mun teh mah tetep hirup, ukurnya dengan kanyeri hate anu moal bisa males kanyeri. Kanu geus ngancurkeun kahirupan aing. Padahal aing tadi ente kudu indit, mending kena ajal binasa sakalian ku si topeng mayit. Aing memang eueuh hartina hirup lila-lila oge. Laras anting jadi peungas harepan, leungit sumanget hirupna. Sabab sanajan bener oge hirup keur naon hartina. Sabab jadi jalma anu cacat, tur bari ejeng geus teu boga deui naon-naon. Laras anting lempang deui jumarijeg. Waktu ngaliwat ka lebah gawir, laras anting ngarandeg leng ka sukuna. Ningali kahanapeun gawir, tetela gawir teh memang jero. Duta Suara Karawang 103,2 FM. RMG Network rengse midangkeun serial dongeng Sunda Sirawing Nitis. Sirawing Nitis. Hampir pasir nolong kawin, kaya jalan bisa disorang. Gunungna ngajegir tepat di luhur, manuk mapang caang ngaberang. Sirawing Nitis. Naskah Yasana Yat R, Panutur Catur Mang Inoy, Pangreka Sora Dery Sanjaya, Pangreka Musik Rendika MG, Pangjejer Gawe Dewi Miranti, Produser Ajang Gita Noviana, Produksi RMG Record. Para kanca sadaya, wilujeng kantun.